harap gue nangis. Ah. Ngalah deh. Koream ngalah teh. Aduh, ngalahin mah. Ubui bulan sangrai bentang panon kemana jalan aja. Aduh, iya pare can panen-panen keneh wae, di lembur lain mangges panen, pusing be aku manuk ieu euy. Rindu kan nyitung teh euy. Aduh. Apa ya? Apa? Bulan bae Kalau nambah. nangka burung kali itu. Oh, mun. Di mana, Bah? Jangan kalau mau kali itu. Oh, nya. Mun, Bah. Kolotnya. Mun. Kolot berapa tuh? Ya, punten. Aing mah aya wae deh si Abah teh. Ngalah sagala rupa aing mah. Kabayan. Mun, Bah. Kalau pohong, kalau kolot. Nya, Bah. Lilas ya nya. Mun. Aduh aing mah si Abah panas kieu kumaha wae neangan di mana ieu nangka teh lieur euy urang mah Maneh kabayan nyolonong wae. Bade ka mana maneh? bade ngalah nangka euy ku Abah Bade ngalanang ka? nuhun Tuh pali ditu kabayan sisi walungan. nya Kang nuhun Iya, makin lupa mah. Hari mana kabayan? Bukan orang di puncak itu. oke nyaho Hari lemak teh makin mata tuh. salah maneh rempang mah make suku atuh euy Amun pakai suku mah mal bener atuh. ngalawan ka kolot dia aduh aya wae eta budak euy keur mah panas ieu dititah ku kolot ngalunjak eta budakeun bae kowe ka panggih mana itu nangka euy uwahan kieu tadi cenah cekus nadi aya di dieu di sisi walungan apa ngalalaga eta budak teh lamun ngalalaga dikadet ku dewek teh cobane anu lain lah aduh nikan meniku rindu nangka tah hiji aya geuning geun poe caekan poe euy eta geuning kena ya euy poe caekan
Ah, segening yuk nangka. Aya gening aing tuh dicarekan ku mitoha pokona mah ah. Cabut ku aing. Ah, pokona mah ieu kolot jiga nama atoheun ieu mitoha Ah, moal teu nyengir pokona mah. Aduh. Ari ieu kuring kumaha turun Teu bisa turun. Aduh. Aduh. Ah, kieu we. Ari sia kopea ragak ti heula nya. Aduh, sarung sia wayahna ieu nya ragak jeung kopeah tuh teh heula teh aing paneuri. Tah, sia sok ragaknya. Aduh, mah tolongan ieu kumaha Aduh, aing bisa turun. Aduh. Nyeri aing Nyeri. Duh, tolong. Tolong Abah. Abah, nyeri Ari sia salamet kabehan ieu sarung peci. Ari nangka slamet maneh atoheun mitoha aing meunang nangka bari jeung nyeri awak di aing hai pokona mah atoh. Nah, ayeuna mah maneh balik sorangan da geus kolot. Lamun budak keneh mah kurang diakep. Nya. Aduh, urang sedar-dahar ti isuk ge kumaha ceunah cenah yeuh. Adohean teh. Yeuh, parah pisan ieu teh. Aduh. Mana aya naon Asep? Bahewan kitu lompatan. Tas udah cikabayan kah? Kunaon kitu cikabayan? Sok coba tadi tas tenang di dieu. Urang tadi kok mancing, bukan urang di puncak mang. Di Tangkabayan. Atuh urang arek di Kadek mang. Arek ngajago rupana eta budak. Begeuna ieu mah aing teu raken ke Kabayan. Sok maneh tangguan di dieu tah. Kalau mamang arek nganggo di Kabayan, kurang ajar Kabayan. Aduh, capek Aduh, ini aya nangka lumayan jeung masak embu di mah. Lauk teu meunang pan tuh, banyak anak soleh Ya. Balik Tuh, lumayan nangka. Gila amat si Kabayan ngalanang kate ngalanang apa mampir ka janda ya anak aing ngerti ka mana ge teu si Kabayan ai mampir ka janda mah meni sore kieu can datang keneh wae ngalanang ka itu tuh kos tapi segoro si Kabayan nah kan kamu dah woi Kabayan Tuan, kang. Ngorokok teu jelas eta budak. Mana Kabayan, mana? Mana? Kabayan, tangguan heula dan beres urusan Weh. Sok Kabayan. Aya naon ieu teh
Kudu mulai urusan dan beres. Urusan naon atuh mah? Si Asep kunaon si Asep. Eta mah urusan dewek. Kadek-kadek budak leutik eta dikadek. Arek ngajak leuleut teh Mang. Ayu lah. Jangan kosong apa arek make ieu yo. Hah? Teh jago make kos kitu masuk teuneun eta. Sok tah. Wing teh wani euy. Sok rek ngadu kumaha jeung kula. Ayo. Ayo, sok. Rek ngajago jeung kula. Siap. Hah? Balik ngucat. Siap. Wah. Oh, ampun euy Mang. Hampura nya, ampun Mang. Nya Kang. Nya Kang. Beres ayeuna mah. Nya Kang. Ari ngalah ieu aing ngejuput deui balik deui. Nya Kang. Aya wae geuningan euy eta mah budak. Mang Ujang. Aing ge wani ka Mang Ujang mah euy. Tah. Aing salah tadi jurusna jurus bajing loncat aing euy. Brokok euy eta mah. Naon dah nantang deui. Hampura Kang, henteu. Hampura euy. Sok kula sakali-kali deui nang. Nya Kang, nya. Nya, hampura Kang euy. Oh geus kira kali. Sok. Enggak Kang. Aing minyak elek ku si Ujang. Nu penting mah aing geus menang ngangkat di mitoha. Bodoh amat Ari Imam Kusnadi ka mana nya? Gara-gara manehna urang ditunjukkeun ka sisi walungan ngalanangka. Akhirnya mah ribut ya panjang Mang Ujang euy urang.